Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Dina dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan sababaraha materi. Nyaeta ngeunaan paribasa, kalimah pangajak, kalimah parentah sareng dewara. Nah, mengenaan materi paribasa aya dina halaman 70 genep. Hayu urang sasarangan ya. Ditingali di halaman 70 genep. Mikawanoh paribasa. Paribasa nyaeta kalimah nu kekecapan katut susunana geus matok atawa teu bisa ditambahan jeung dikurangan deui. Biasana ngandung piwuruk. Paribasa teh kaasup kana pakeman basa. Ieu aya sababaraha contoh paribasa. Anu kahiji, bonteng ngalawan kadu, hartina nu lemah ngalawan nu kuat. 2. Monyet ngagugulung kalapa, hartina nyaho luarna unggul kana eusina mah teu apal-apal acan. Anu katilu, ngaliarkeun taleus ateul, hartina nyebarkeun kagorengan batur. Anu kaopat, ambekna sakulit bawang, hartina gampang atawa babarian ambek. 5. Hapa-hapa ge ranggeuyan, hartina sanajan teu boga harta banda leuheung bae lantaran boga salaki. 6. Kudu tungkul kajukut tanggah kasadapan, hartina kudu junun jeung cucut dina ngalaksanakeun pagawean boh keur diri sorangan boh keur batur. 7. Kacang poho kalanjaran, hartina pindah ti leumpangan poho kana asal wiwitan atawa purwadaksina. 8. Ngawurkeun wijen kana keusik, hartina ngalakukeun pagawean nu taya mangpaatna atawa gunana. 9. Ceuli lentaheun, hartina resep ngadengekeun kagorengan batur. 10. Jati kasilih ku junti, hartina pribumi kaelehkeun ku semah. Nah, eta aya sababaraha hiji paribasa dina halaman 77. Ayeuna urang lebet kana pangajaran 8. Lembur kuring. Di dieu aya materi ngeunaan paguneman, hidup kantosnya diajar ngeunaan paguneman atawa percakapan. Nah, ayeuna materi nu kadua nyaeta ngeunaan kalimah pangajak. Aya dina halaman atawa kaca 81. Bagian B, ngalarapkeun kalimah pangajak. Tengetan contoh guneman dina gambar ieu di handap. Ela urang diajar babarengan yuk. Hayu. Nu kadua, halo Desi, urang ngalayat dian yuk. Muhun, hayu. Pek titiran oge kalimah pangajak nu sejenna ieu di handap. Tingalinya ku hideap di halaman 81. Nu kahiji, cep ngiring jeung abdi yuk. 2. Hayu urang ameng. 3. Is hayu jajab abdi ka desa. 4. Wilujeng wengi, hayu atuh bilih bade ngiring ka abdi mah. 5. Dudi urang jajan yuk. 6. Hayu urang ngaronjatkeun kaimanan sareng katakwaan. 7. Pak Haji, mangga urang tuang heula. 8. Hayu pami bade mah. 9. Uca ka dieu sakedap geura. 10. Dadan ka dieu heula atuh sakedap mah. Nah, eta contoh kalimah pangajak, janten kalimah anu eusina ngajak bade babaturan atanapi saha wae. Nah, pancen atanapi tugas hidup anu kahiji nyaeta pek larapkeun 5 kalimah pangajak nu ditujukeun ka babaturan hidup. Gunakeun basa Sunda nu lemes jeung sopan. Nah, pancena aya dina halaman 81. Mangga hideup ngadamel 5 kalimah pangajak kangge babaturan atawa rerencangan. Ayeuna materi salajengna nyaeta dina halaman 83 ngeunaan kalimah parentah.
Nah, aya contoh kalimat parentah anu kahiji. Cicikeun caina kana gelas. Anu kadua, pareuman TV teh geus peuting. Nah, kalimat eta teh mangrupakeun contoh kalimat parentah. Jadi, kalimat parentah nyaeta kalimat nu gunana pikeun marentah atawa nitah ka batur sangkan ngalaksanakeun naon-naon nu dipikahayang ku urang. Nah, pancen anu kadua nyaeta hideuk pek diajar nyieun kalimat parentah ku jalan ngalarapkeun kecap-kecap di handap kana kalimat digawe dina buku pancen. Nah, pancen nu kadua dina halaman 83. Di dieu aya 5 kecap atawa 5 kata mangga ku hideuk di damelkeun kana kalimat parentah. Contoh ieu nya nu nomor hiji gantungkeun. Kumaha contoh kalimat parentahna? Gantungkeun kunci dina paku. Kadahilap di akhir kalimatna nganggo tanda panyeluknya atanapi tanda seru. Eta ngeunaan kalimat parentah. Hiji deui ngeunaan bewara. Dina halaman 88. Nataan eusi bewara. Bewara teh nyaeta pengumuman. Di dieu mah contona teh pengumuman dina suratnya. Nah, dina halaman 88 aya ngeunaan bewara. Babagean tina bewara. Nu kahiji, kop surat mangrupa ciri atawa identitas perusahaan atau instansi sakolahan, departemen pamarentah atawa organisasi jeung sabjabana. Biasana sok ditambahan ku alamat atawa nomor telepon. Anu kadua, pamuka bewara. Mangrupa kalimat pamuka pikeun nganterkeun kana eusi bewara. Biasana mangrupa kalimat salam. Anu katilu, eusi bewara. Mangrupa informasi atawa warta nu dibejakeun ka batur. Anu kaopat, panutup bewara. Mangrupa kalimat pamungkas atawa panutup nu ditujukeun pikeun saha wae nu maca atawa nu dituju dina eta bewara. Anu kalima, tawisan atawa tanda tangan atawa tekenan. Tanda tangan pajabat atawa ngaran jelema nu nyieun eta bewara. Nah, di contohna nya di halaman 88. Nah, ieu aya babagean anu kahiji nyata kop surat. Nu eusina teh nami instansi sareng nomor telepon. Anu kadua, pamuka bewara, eusina teh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu katilu aya eusi bewara. Nah, ieu eusi bewarana ngeunaan kagiatan silaturahmi waktu sareng tempatna atau aya. Anu kaopat nyaeta panutup bewara. Di dieu hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ge lebet kana panutup. Sareng anu terakhir, anu kalima nyaeta tawisan. Baktosna engkos. Nah, engkos Kusnandar Esos, Kepala Desa Sayati. Nah, ieu teh jalmi anu ngadamel bewara. Nah, mung sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu, hapunten abdi aya kalepatan, kadahilapnya pancena aya 2 dinten ayeuna difotokeun dikirimkeun kana WA ibu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.